Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz wabil khusus kakersana Kiai Haji Syarif Rahmat R.A.S. Ki hiji deui SSSS. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan kakiatan ku Gusti Allah, panjangkeun umurna, dikuatkeun tanagana, dibere bisa nyandung deui. Bongannya tadi ngadoana gitu, pasti hayangeun lah kanjeng lupa. Kesepuhan Kampung Cilongok merangkap ketua pembangunan masjid anu geus teu asing deui Lauk Patin. Berikut wakilna nu setengah sedeng Haji Masuri. Jadi teu dibagus-bagus kukulam sakitu aya namanya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang calon lurah kepala desa Kampung Cilongok merangkap camat. Jadi nya lurahnya camat. Sakedeung deui diangkat jadi RT. Turun jadi camatnya na, lurahnya na, RT-nya na. Babari newakna nu sejen hase dagan lurah nu lindek hese jasa. Jadi hayang nu lindek ieu bae geus lah, camatnya na, lurahnya na, RT-nya na, RW borong. Ketua panitia penyelenggara PHBI duges teu asing deui bintang di Cilongok ialah Bapak Haji JJ Masuri. JJ naon wi? Alhamdulillahirabbil alamin, kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus nasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti dina wengi ieu ta'ziman wa takriman, ngamulyakeun ngagungkeun mieling kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar urang sadayana sanajan bari jeung kalimpudan ku dosa bobolokot ku dosa urang sakolong langit tapi urang tetep ku ngaku jadi umatna hayang ditulungan jaga di akhirat.
Mudah-mudahan urang kabehan ditulungan ku Kangjeng Nabi. Ngabahas mulut sigana cukup tadi ti Kiai. Cim kuring sanajan bari nembe pedak tapi anjeunna akrab. Lantaran aslina urang Ciamis, pakaianana hideung sote Jawara. Hartina Jawara teh gagah. Sebabnya bergerak di pagar Nusa. Jadi di Indonesia teh aya prajurit-prajurit liar. Termasuk Banser, ta prajurit liar ngaranna. Ansor, pagar Nusa. Jadinya nama lamun aya peperangan teu kudu dibayar. Datang sorangan, pangheulana katembak. Nyana. Tak iya salah saya jira eta Kiai Syarif tadi. Wanian Jawara mah. Mentak ulama tadi barang kukula ditanya di mana aktif pagar Nusa, insyaallah Kiai. Oh Jawara cek kula. Paingan hideung-hideung atuh. Ngelehkeun kimol ieu mah tuh. Kimol. Tapi kula boga dongeng Jawara teh. Dongeng lembur. Aya hiji Jawara mau golok wajang luar biasa. Maka ikat cara Ki Syarif tadi. Hidung-hidung nyana. Begitu reka kebon embungeun. Cak babaturan aku naon Bung? Moalah sieun. Jawara sieun ku tai. Asa Jawara sieun ku tai. Dasar Jawara teu meunang di kitu-kitu tah. Teu meunang di langketek Jawara mah. Langsung golok cabut siat. Sial meureun pajar sieun ka tai aing. Langsung ka kebon aya tai jeger bae. Cak sasieun aing. Siapa takut. Ieu ge besi Jawara wanina ka tai doang. Mudah-mudahan di Indonesia prajurit-prajurit ini diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pertahanan luar ABRI mudah-mudahan kuat. Pertahanan dalam negeri polisi mudah-mudahan kuat. Banser, NU, pagar Nusa mudah-mudahan leuwih kuat. Amina leutik. Cerita Kangjeng Nabi tadi Masya Allah luar biasa. Kaharti jelas. Eueuh nu leuwih agung tibatan Kangjeng Nabi jeung eueuh nu leuwih hina tibatan Firaun. Jaritakeun Kangjeng Nabi eueuh tanding keagunganana lantaran dina Al-Qur'an dijelaskan langsung ku Gusti Allah Maha Pencipta. Tadi geus dibacakeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Geus dijabar beaskeun timimiti sosokna datang ka akhlakna wah moal aya tanding mun kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok misalna nu kuasepna kos Kangjeng Nabi geus pokona mah urang Cilongok embung kawin ka sasaha Haji Masuri moal laku Rusdi moal laku komo bangsa Haji Cecep mah ditendang mentah-mentah pokona mah malaku bab kadeleuna kabeh jore termasuk Ki Syarif malaku kasirep kabeh. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi encan carita akhlakna sakumaha tadi ngan jadi Malik Isin deui nyaritakeun Kangjeng Nabi teh isin biasa isin sebabun nyaritakeun Kangjeng Nabi sakumaha tadi ciduhna bae geus pohara jasa dibandingkeun jeung ciduh RT jauh pohara jasa eta cai kiihna komo teu kudu jeung RT geus teu kudu ieu mah cai kiihna bandingkeun jeung cai kiih awewe nu tas ngadahar jengkol parah geus teh mah hese nyaritakeun tandingna Kangjeng Nabi moal aya tanding sebab jeung Kangjeng Nabi Yusuf ge
Kangjeng Nabi Yusuf masih gantengan Kangjeng Nabi urang ngan Kangjeng Nabi Yusuf mah di dunia dijelaskan datang kalau fitnah Kangjeng Nabi urang mah henteu jadi fitnah kasep akhlak dan luar biasa istimewa pujian ti Gusti Allah dina Al-Quran ngusak itu jelas Malik isin nyaritakeunana emang kumaha kitu boga akhlak nu sakitu istimewa isin nyebutkeunana urang lantaran teu akur terutama jeung kula teu akur jasa Kangjeng Nabi mah akhlakna diantarana teu pernah we Kangjeng Nabi mah seubeuh teu pernah Kangjeng Nabi mah salila hirupna lapar we Kangjeng Nabi mah coba Haji Masur nya mah teu lapar sarua jeung orek koros teu akur eta kula isin jasa isin ja anu sok seubeuh bae mah Firaun Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah seubeuh mantak isin mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah akhlakna masyaallah karim yuhibbul fuqara mun kanu fakir jeung miskin deudeuh jeung nyaa coba aja Masuri mun aya nu susah budak kos kitu di deukeutan susah ulah saruana jeung Haji Cecep tah sagolong ka dinya tah urang pindahkeun bae kitu di Cilongok ka ditu ka pindahkeun ka Sumatera yuk takur janu sok resep ka jelema sugih bae mah nu resep ka jelema bangsawan ka hartawan ka jutawan Firaun tah manu kitu mah ja yuhibbul fuqara awal masakin isin mantak ya Allah ya Rabb akhlak Kangjeng Nabi teu pernah we Kangjeng Nabi nyimpen dahareun memeh sare teh Kangjeng Nabi bedahareun teh dibabagikeun ai urang kulkas ambalayah di imah eueuh bae jang tatangga teh eueuh teu pernah kadenge Haji Masuri geus kamantepkeun ti heula bae padahal mah lain nyana kabehan nyana mah jang contoh doang isin nyaritakeun akhlak Kangjeng Nabi teh luar biasa istimewa na sakumaha tadi urang teh ai akurna mah ka Firaun Masya Allah di akhirat si urang ieu ngahijina jeung Kangjeng apa jeung Firaunnya kahayang mah jeung Kangjeng gitu tapi ai bentuk kos ieu mah wallahu a'lam tapi aya sifat Kangjeng Nabi nu hebat nu akur jeung urang mana Kangjeng Nabi pamajikanana 9 nah iya mantap ya mantap biasa ya baru Masya Allah karim mudah-mudahan panitia 9 leuwih teuing atuh jaritakeun akhlak Kangjeng Nabi Masya Allah dina berzanji geus dijelaskeun tadi geus dikupas ku Ki Syarif tetapi Allah nu akur hiji-hiji ajan jeung urang di mana-mana aya musuh Kangjeng Nabi mah ti heula urang mah malah jadi musuh hese nya di dieu merekna tadi uswatun hasanah Kangjeng Nabi mah contoh cek ulah mah maningan ge ulah ieu merekna Firaun uswatun Cilongokun aduh ya Allah ya Rabb tuh ya Siti Aisyah pernah di pasihan ku Kangjeng hadiah begitu dibuka aya 100 dirham dicanda ku Siti Aisyah Masya Allah 100 dirham gede amat ya duit pohara istimewa amat ya duit simpen ka jero ku Siti Aisyah langsung Siti Aisyah calik kakara gaya mah berenang bangsa saparapat jam mah dicokot deui ta duit 100 dinar 100 dirham dibuka digerokeun tetanggana digerokeun dibabagi sadirham sewak
istri Kangjeng seperti itu. Mudah-mudahan di Cilongok hiji-hiji aja. Hese. Diberi duit, baiknya diberi duit. Mentana 500 diberi 400 merengutna moal mah hisabulan. Merengutna moal mah hisabulan. Eta beja ti panitia, eta beja ti panitia masjid gua mah teu nyahoana naon. Jadi berarti ribut melulu ya panitia masjid ya. Jeung pamajikanana. Tah ieu keur carita. Lima akhlakna kos kitu. Nu paling istimewa Kangjeng Nabi, nu eueuh di nu sejen. Kangjeng Nabi boga kanyahona ieu pohara. Cek Kangjeng Nabi alim tu ma fis samai wal ard. Kaula mah dibere ku Gusti Allah nyaho teh naon nu aya di langit jeung naon nu aya di bumi. Ya Allah. Padahal di Al-Qur'an geus dijelaskeun. Eueuh nu nyaho kecuali Gusti Allah. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi. Moal aya bae anu nyaho kanu gaib kecuali illahu Gusti Allah. Ngan Allah hungkul alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahad. Eueuh nu nyaho illa man irtada mir rasulin kecuali jelema nu dipikaridho ku Gusti Allah yakni Kangjeng Rasul. Nu mantap Kangjeng Rasul mah nyahoeun memeh Kangjeng Nabi Isa, memeh Kangjeng Nabi Isa kadituna Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh Kangjeng Nabi Ibrahim terus kadituna apaleun Kangjeng Nabi Nuh, terus kadituna apaleun ka Kangjeng Nabi Adam, penciptaan Kangjeng Nabi Adam ge apaleun, urang nyaho kieu teh ti Kangjeng Nabi. Nu bakal ieu kaharep, nu bakal kaharep. Geus apaleun pisan Kangjeng Nabi mah. Dihareup cek Kangjeng Nabi kade diperkirakan cek ahli sejarah, ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah. Kuari 1420 seberapa? 4. Bakal terjadi tahun 1500. Diperkirakan tahun 1500. Entah sabaraha 500 sakaditu. Ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang engke Mahdi Al-Muntazor. Kangjeng Nabi gaduh putra namina kitu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali gaduh incu Sayyidina Husain. Nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husain gaduh putra deui. Sayyidina Husain teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui. Imam Bakir gaduh putra deui. Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui. Terus trek aya Imam Mahdi. Iraha eta Imam Mahdi turunna. Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq. Di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat. Di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok. Di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina, di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan, di mana-mana pamarentahna di Cilongok bae lah ulah sa Indonesia, di Indonesia mah gede teuing. Di Cilongok bae pamarentahna RT na geus teu bener sakumata di Caki Sarip. Jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi. Jaro jasa pasti bae tuh. Ngebandingkeun jeung RT. Tah ieu nya di mana geus areleh nu bener ku nu salah. Di mana awewe geus teu marake tiung. Di mana awewe bujalna geus nongtot. Di mana awewe ping-pingna geus diumbar. Di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual dihutangkeun. Dikreditkeun. Ambalayah perkreditan. Nah iya bakal turun Imam Mahdi. Memeh turun Imam Mahdi riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula. Kuari geus bukti. Kula sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae. Engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji. Engke bakal aya sulit naik haji teh. Bakal aya penyetopan. Wallahu a'lam mungkin ti pihak kafir, mungkin karena zolimna di berbagai negara sehingga kesulitan ke
Nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakal kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah, tetangga jeung tetangga, silih bunuh bakal nanti. Di mana engke gereja geus aya unggar lembur, urang sok ngadenge, di kolot urang engke mah bakal hiji masjid, hiji gereja, hiji masjid, hiji gereja. Dihalangan ku baha bae ge hese lantaran nya nu boga taneuna, nya nu ngabangun imanna, nya nu ngabangun gerejana. Sumarekon gereja wah luar biasa. BSD wah sakedeung deui di daerah Kendal di neuleuh seketna pohara jasa. Mun camat tanda tangan gereja pangheulana ka neraka camat. Bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna. Pengikutna atuh jadi panghurung lah. Si gade Mahdi Al-Muntazor. Kula dek caritakeun ilmu Kangjeng Nabi ka hareup. Tah sanggeus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun, tah Imam Mahdi turun. Dibeat engke ku 40 ahli ilmu sadunya, tidinya kakarak ngaku, didinya lah nyana berjuang. Keur beujeuhna mantep berjuang, turunlah Dajjal. Dajjal mah matana sabelah nyana mah. Nongtot sabelah. Luhur bisa hiber, nyekel daun bae bisa jadi emas, bisa jadi duit. Mawana nyana mah keragaji, asal nu teu nurut ka nyana diragaji. Cai hese engke dikersakeun bae ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai. Allah teu nurun-nurunkeun cai. Turun Dajjal, asal ku Dajjal ditepak bae cai mancar. Sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran, ieu Dajjal. Tidinya kalut jelema tah. Ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakalna. Begitu Dajjal tegetkeun ieu nu bakal ieu. Awas, Dajjal geus beres nya. Ieu kalut di dunia kabeh. Bagi 3 jelema bakalna. 2 bagian iman ka Dajjal kabeh. Mangerankeun ka Dajjal. Nah, nu hiji sabagian teu ngimankeun. Lamun di dunia jelema aya 5 miliar. Eta keur milenium nu itu atau tahun itu kuari mah meureunanan geus bangsa aya 6 miliar malah. 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha? 4 miliar mangerankeun ka Dajjal, 2 miliar henteu. Nu 2 miliar ge, nu 2 miliar dibunuhan. Tersisa lalaki hanya 70.000, awewe hanya 40.000. Nu henteu iman diudag-udag ku Dajjal. Nah, ieu sing hade. Beres Dajjal kalut, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Di mana turun Kangjeng Nabi Isa? Di Palestina, pas di Masjidil Aqsa, di Babludin. Didinya langsung Kangjeng Nabi Isa salat ngan teu daekeun jadi imam, tetep nu ngimamana Mahdi. Imam Mahdi langsung hiber nyana ti Mekah ke Palestina berjamaah. Nyanalah nu bakal ngabunuh Dajjal. Didinya engke bakal aya dabah. Dabah teh hewan, kira-kira bangsa sagede himar lah. Eta dabah teh dabah. Eta dabah teh hewan, sukuna 4 biasangan ceulina rancung ka dieu. Nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Dabah ye, nu ngerina kumaha ye? Eta dabah mamawa tongkat, begitu tongkat kunyana digebugkeun kana taneuh, blek. Jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan di dina kafir. Sanajan make jilbab kafir mah kafir bae. Sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Wase mah. Mancrit teh. Tah ieu aya kafiran naudzubillah min. Geus teu bisa katahan tah mah. Jelema sadunya geus aya merekan, kabeh dia kafir. Cincin Kangjeng Nabi Sulaiman digebugkeun kana taneuh, plek. Jelema aya merekan di dina mukmin, mun awewe mukminah. Ieu bakal terjadi seperti kitu. Kafir, mukminah atau mukmin, kafir. Geus teu bisa. Kajeun teuing kumaha ge geus kitu bae tah mah. Ieu nu bakal ye.
lantaran urang dia mah teu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun beres dajjal engke bakalna nah aya seuneu ti adan di ditu ti negeri Yaman terus seuneu ka dieu terus ka Turki terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir terus ka dieu ka kitu Yordan terus seuneu diiring-iring terus ke Indonesia ka Cilongok. Seuneu bakal terjadi seperti itu. Kuari mah kakaraknya seuneu ayeuna olahraga teh seuneu naon kara? Seuneu naon? Tuh, dasar osok nonton. Buat pemainna nyana buat. Asana nyana kana rakati heula tah. Eta seuneu. Tah geus beres seuneu tah kakarak engke bakal aya panon poe bijil ti kulon. Asal panon poe geus ti kulon, pan biasana tewetan. Surup barang nana datang ka wetan ditahan ku malaikat. Endek muncul teh ditahan. Teu meunang cek Gusti Allah. Panon poe endet-endetan. Maksa panon poe ditahan ku malaikat. Teu meunang saat ieu mah. 3 kali teu meunang. Lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus di dinya geus teu bisa tobat sasaha ge tutup lawang tobat na ye tati kulon mentak asal poe Jumat mimiti hudang geura neuleuh ka kulon besi kiamat asal Jumat jilin lalagan tanda-tandana geus rada aya jasa tandana geus rada aya jasa. Dina kitab Nahwu geus dijelaskeun dina Alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas mimiti kalut ieu bakalna ieu ti 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus kamari Irak kuari terus jeung Syria geus puguh kitu Taliban terusan terus ka Indonesia mantap kula nitahan bae ge di Indonesia di Cilongok kuari nitahan naon gitu jurus penca geura siapkeun deui baheula ieu tah Haji Masuri anak buah KST ya asti lain tah eta geus disiapkeun jurus-jurus lantaran ieu moal kebal deui perang memeh digunakeun perang ya kolot-kolot atuh bacokan ku urang tah tidinya si hadeta panon poe bakalna ti kulon ya Allah ya Rabbi na ieu ala kadar aya 10 keneh nu bakal dicaritakeun lantaran geus penting 10 tanda geus tereh kiamat nu tadi geus rada aya hiji haram geus dilebaran jang bakal ngungsi di berbagai negara nyaho atau teu nyaho pemerintahan Saudi gerak sorangan seperti itu umroh terus di berbagai negara dibuka lebar-lebar engke pinuh hajian pinuh umroh pinuh engke bakal hese andak nu kuari ngorak keneh kemudian boga duit gegeraan ka Mekah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kabayang Madinahna nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi maulid Nabi aya di Mekah nyaritakeun makom Kangjeng Nabi aya di Madinah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kieu ieu urang ditungtung ku ari sebab ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat nu zalim bisa dimenangkeun tibatan nu jujur jeung nu adil bohong geus merajalela di mana-mana kamari ieu maka karak pamarentah doang nu ngabohong kuari mah jeung kiai-kiai na ngabohong komo Haji Masuri mah selain pamarentah lain kiai tabatu jadi ieu geus bohong kabeh sacak-acakan ieu negara nya tadi di mana-mana nyarita bohong geus bae pokona mah eta ciri kiamat di mana-mana engke bakalna loba awewe menta cerai ka salakina bakal terjadi pokokna mah ieu mah boro-boro nu ngorakeun nini ge menta pegat nini ge menta pegat
Masya Allah. Tadi batik sih, iya lain lalagan. Kula bae unggal poe, cicing bae di imah. Assalamualaikum. Salam. Di mana ya? Saya dari Tangerang Pak Kiai. Ada apa? Istri saya pengen diceraikan Kiai. Emang ribut? Enggak sih. Kok bisa cerai? Enggak tahu, saya juga bingung. Barangkali enggak dinapakahin. Wah, napakah udah lebih dari cukup. Terus kok minta cerai? Saya juga bingung. Ya tuh kenapa bingung dibawa-bawa ke sini? Saya deh ke berang saya. Assalamualaikum. Salam. Neng, di mana ya? Saya dari Jawa. Dari mana Jawanya? Brebes ya. Iya, pantas hitam. Ya udah. Cak orang Brebes teh ya putih. Ya manu hidung bae lanan. Ada apa, Mbak? Saya minta air Pak Kiai supaya suami saya mau nyerahin saya. Loh, kenapa? Emang gak dinapakain? Napakah sih ada. Terus kenapa ini? Lah, pokoknya saya minta air aja supaya suami saya mau nyerahin. Ini kenapa dulu? Ini adanya SMS lebih ganteng. Tolol tuh orang Brebes blon. Sapoe nanti sapoe ayat 5 ayat 6. Nu aneh ya, nu aneh. Pejabat loba jasa kula mah nyaho jasa. Pejabat Tangerang PNS, Pemda loba jasa anu pamajikanna hayang cerai. Model nu leuwih aneh deui, nu leuwih aneh. Aya jelema kaya, boga tokona pohara gede, kemudian atuh ganteng jelemana, mobil lagi leuwih ti 2. Terus atuh pamajikan lagi gelis sakitu mah, lain sakitu mah gelis belah pokona mah geus. Kuari geus baroga incu, ulah sok ngadongeng bae geus baroga incu, geus boga incu. Incuna 4 ku kula ditanya. Geus, hiji mangsa pamajikanna ka pasar, berarti kan geus nini geus boga incu mah. Kapanggi jeung bebene baheula aki-aki. Menta SMS. Si aki jeung si nini blon teu coba. Dibere. Datang ke imah SMS-an aki-aki jeung nini. Minta cerai ka salakina. Balik kuari. Nini lain lalagaan ieu mah. Masya Allah, kuari nini make lepis deui. Ting bating. Carita negara kalut para jasa. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ya, tanda de kiamat loba jasa. Mabok geus teu bisa ditahan. Geus jauh jeung akhlak Kangjeng Nabi Firaun tah mah. Zina geus teu bisa ditahan. Terus bae kiai ngaulah-ulah zina, malah aya kiaina nu zina. Bloon tak kiai, ablaul bloon tah mah. Tah ieu ku ari ieu geus tereh maling terus-terusan. Geus puguh kitu pemerintah korupsi geus teu bisa ditahan. Geus lain rahasia deui ieu mah. Geus lain rahasia. Teman takulah haju ngaharamkeun ge ka duit pemerintah teu beres. Nah, tanda-tanda geus deket datangna Imam Mahdi geus aya tanda. Nu tadi ku kula dicaritakeun, kula mau balikan deui bae. Di mana awewe geus teu make tiung. Kuari make tiung ge maulidan. Coba isuk. Kuari make samping rong le. Isuk